Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Kevin Uday alias Engkus. Dina danget ayeuna sim kuring bade neraskeun deui hanca nu katunda dinten kamari ngeunaan dongeng anu janten judul Si Bogel episode genep. Mugi-mugi dongeng danten ayeuna teh janten pangbebenah tur panghibur kana manah. Yah pamirsa, supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu urang dangukeun. Hayu kade calikna. Dia. Totong dina meja. Dia. Urang dangukeun sasarengan. Kumaha jucungna ngeunaan Si Bogel episode genep teh. Kemon Mang Arminta anu nantung pancuh dina tangtunganna luhur rendang daunan tangka cangkring pangluhurna deket imahna Si Bogel antukna panonna teh ngadak-ngadak hurung kawas heuneu ngagedur dina jero kawah. Si Bogel ada ruas oge nempo kawas kitu teh nu maehna teh mikir ieu nu dilawanna teh siluman atawa manusa. Ceuk panglenyep Si Bogel teh teu kungsi lila Mang Arminta teh ngagajeleng ka arah Si Bogel bari narajangkeun peureupna. Ya. Mang Arminta marajang ka arah Si Bogel anu keur nangtung luhuran suhunan imah manehna sorangan teh. Si Bogel henteu nyingkahan tapi nangkis eta panarajang ti Mang Arminta. Oke lah Mang, sok lah siapnya. Sok Mang, ditampi ya. Cek Si Bogel ge saruang gajeleng ka arah Mang Arminta bari narajangkeun teunggeulana. Das geduk cedak. Eta mah dua jiri bantrok kakuatan tenaga lapisan. Mang Arminta ngaceleng tapi balik deui kana tempat anu tadi dina daun tangka cangkring. Sedengkeun Si Bogel ngaceleng manehna teh ka kebon kana jujukutan anu jararangkung anu reak urih. Kebut eta mah teu kungsi lila teu katempo jirim Si Bogel teh. Darek katempo kumaha urihna jararangkung. Cigana mah Si Bogel teh agak dabut nang karang ngabebengkang nya tuh da teu katingali sirah-sirahna acan. Nempo Si Bogel teu katempo jirimna Mang Arminta tuluy ngomong bari nyakak. Kumaha sia? Rek diteruskeun eta kumaha ya? Rek main tampur masih bisa kurang di pikiran. Sok sia. Ulah pura-pura ngadon sasarean kitu Baru pada deui. Cuk Mang Arminta nitah ka Si Bogel anu emang bener sih teu kungsi lila katompo ku Mang Arminta teh aya leungeun ngacungkeun jempoa. Bari leungeun jempoana ngacung kitu teh kadenge suara Si Bogel ngomong ka Arminta. Lumayan Mang, aduh. Sing siremeun yeuh aduh. Beteng rada sing siremeun aduh. Cek Si Bogel ciga nu ngaremehkeun.
jika nu nyapelekeun kana panarajang Mang Arminta. Tekung silila si boga teh keluar tina eta rungkun teh bae leumpang rada ti tatarajongna ada sebabna teh dina rungkun eta teh baheulana tempat pamiceunan barang ka jeung batu urut pondasi anu teu kapake. Mang Arminta ukurna teu nempo ke arah si boga anu masih ke leumpang keneh. Tekung silila si boga teh ngagajeleng deui ka luhureun suwunan imah manehna. Bari ngomong, sok Mang, enak mah kicim goreng rek seriusnya. Sok ah. Si boga geus nangtung deui pancuh dina tangtunganna bari masang kuda-kuda sanajan eta dina suwunan imah manehna. Ningali si boga geus nangtung deui pancuh dina tangtunganna tur masang kuda-kuda. Mang Arminta ngagerentes nah teh udah pada gong oge budak dan nyahon urang nu sabenerna tekung sila sanggeus ngagerentes kitu Mang Arminta ngomong muguhkeun deui ka si boga. Sia udah goblok erek diteruskeun atawa kumaha, pilih jadi bugang atawa minta hampura ka dulur kuring, pilih mana sia pake polo teh ceuk Mang Arminta bari rada sesentak deui ngomong kituna teh ka si boga. Si boga ngadon nembak kawas kieu. Manya tuh anu salah saha. Lagi salah tuh. Manya Mang. Sok abi justru nu karugian tingali. Kusen panto abi somplak itu tah. Ku pendauna si Mang Joha sok. Manya abi nu kudu minta hampura. Ora iso Mang. Cok lah Mang lah, teruskeun wae lah. Kagok lah. Manya nu bener kudu minta hampura. Pamohalan atuh. Ngadenge si boga ngadon nembal kawas kitu. Mang Arminta tuluy nya ambek. Tuh bisa ditahan deui. Goblok sia. Tapi milih jadi bogang sia teh. Ya sia, tesakan. Bus eta mah. Gajeleng. Corelat cirimna Mang Arminta teh. Ada kana leungit deui dina paneutupna si bogel. Si bogel nu teu sempet maneh narek nakis kana panarajang Mang Arminta. Antukna beunang panarajang ti Mang Arminta. Runtuyan geningan panarajang teh aya kana 50 runtuyan tenggelan tur tajongan das debar das jedak eta mah bener narima tenggelan tur tajongan ti Mang Arminta kitu teh si bogel ngoleang manehna teh can beres rek ngagedebut kana taneuh nyaho-nyaho di handapun si boga anu keur ngoleang teh geus aya jeri Mang Arminta bari nyiapkeun tenggelan pas pisan tenggelan eta teh ditarajangkeun kana walikatna si boga jedak si bogel ngajorowok
geningan waktosna cak urang tunda heula ngeunaan si Bogel episode genep teh enjing urang teraskeun deui nya pamirsa tapangdang deui sareng sim kuring Mang Kevin Uday alias Engkus anu ganteng teh sajagat raya. Yuk mugia dongeng tadi nu dipidangkeun ku sim kuring teh janten panghibur kana kabu oge pangbebenah kana manah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemon.